puasa mun ayeuna mah meureunana disuguhan cai pasti kulini teh diinum ngan panas teh kuat belis numere cai teh sopan panas nganggap letah aing teh letah besi meureunana mana calik nenek cek sini nih ujang mohon ini aya naon pamajikan geus totoalan kitu Kang geraweh sakedeung deui amplopna bakal keluar tina kantongna dari cek kaula ulah wakaatoh bisi moal mere duit cek pamajikan pokona mah bakal mere duit pokona mah geuningan yakin kitu yakin umi mah bakal mere duit geus bae taruhan bae aya mah bari harewasan lamun mere duit berarti abi anu ngumah wadah lamun teu mere duit berarti umi nu ngumah wadah oke siap kalau begitu pok cek nini ujang tulungan mah haji teh geus teu boga beas eutik-eutik akang urang bari ningali ka majikan kadenge terus kumaha nenek maksudna nek teh boga tiung tilu-tiluna pameserkeun ujang mak bade meser beas 2 kiloan oh mak teh perioge beas 2 kilo muhun ujang cek abdi ka majikan tong lobang ngalamun gerang ngagubuk beas ka itu pamajikan tuluy ka dapur nyokot beas anterkeun ka nini nek ieu beasna ieu enogna ieu indomina mangga nyanakeun teu kedah dipeser ku abdi piung mah mangga anu mangga nyanakeun kumaha cek nini jang ustad hatur nuhun sing panjang kunjung yuswa sing sarejekina sing namihan bojona pamajikan ngadat itu Kang mun siang didoakeun teh lain kitu milik ieu mah cek urang teh tuluy nini urang mah ka masjid we cek urang teh bari ngaleos selamat ngumah wadah Bu najan ajengan sadar belum tentu pemajikanna sadar betul uyos abdi naros Bu ajengan gaduhan sawah ajengan mah teu gaduhan sawahna ajengan mah masa osok nganturan beas takang sukron ajengan mah teu bogohan bangna masa bangna ajengan mah masa osok nganturan duit ajengan mah teu bogohan balongna ajengan mah masa osok nganturan lauk garelok kabeh di dieu mah pangana ajengan sukron rada pias beungeutna teh siga anu can ngarokok mun can di amplop penting ayeuna sakalian nyiniran we ka sohibul hajat Bu seandainya jika tidak ada kiai seandainya tidak ada ajengan tidak ada ulama saur Kangjeng Rasul laulal ulama lasarona sukal bahaim seandainya tidak ada alimi ulama yakin urang tenjo asih kalakuana bakal seperti gen sato naudzubillahi min padaksingnya kaajengan siapnya siap wabil khusus kakersana ketua RW 01 namina Bapak Odoy Ndoy wabil khusus ka ketua RT 01 anu jenenganana Bapak Mukhtar RT jeung RW anu kusim abdi dipihormat anu capek gawe tapi gajihna teu pati gede rajin hayo digawe oge ketika usum bansos bari kitu oge loba dikutuk ku nini cek nini eta goblok si RT jeung si RW kain teu mere bantos diduhakeun ku aing masing modar karagaragan kalapa 40 aya di dieu nu kitu aya paingana ti dieu mimitina atuh mudah-mudahan ya Bapak RT Bapak RW sing jantenkeun pamarentah anu adil amin sabab Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi bahwa fir'aunu sawa setiap pemerintah teu adil jadi pemerintahna maka dia laksana sapertikeun Fir'aun laknatullah naudzubillahi min dina ieu wengi ayeuna urang bingah sadayana bingah
bingah bunga bahagia abi aya oleh-oleh kanggo urang tenjo asih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketengartian sarang heo nu teu dumping ikut masyarakat sadayana anu kusim abdi dipihormat anu gaduh pangkat teu gaduh pangkat para kiai para hujaj para tokoh-tokoh masyarakat anu hadir dina ieu tempat mugi ya Allah masihan kaberkahan dina salamina amin ya robbal wengi ayeuna urang nuju ngalaksanakeun pangaosan. Pangaosan naon ieu teh namina teh? Pangaosan walimatul urs. Di mana-mana oge dibeda-beda pangaosan. Kamari bahkan ayeuna bulan Maulid namina teh pangaosan muludan. Lamun Rajab pangaosan, lamun sataun sakali pangaosan, lamun sabulan sakali pangaosan. Beda ngaranna beda. Naon ocel pangna dibedakeun ngaran supaya beda rasa jeung hargana. Betul? Garawe urang lagukeun. Aya acik di kemol-kemol namina. Sepakat? Aya acik di gulung-gulung namina. Aya acik di colok-colok namina. Sigana tukang jajan kabeh ieu mah. Ibu-ibu tanu apa cilung berarti sok nganterkeun budak ka TK. Isuk-isuk geus singkil make make up, make halus nu badag ka dieu. Lipstik meuni beureum 7 cm. Ngajedig sigah ondel-ondel. Cek pamajikan ka salaki bapana. Emak mah rek nganterkeun budak ka TK, atuh kan tunang na bae arek ka TK mah kok bebaja-bebaja teuing. Atuh bapana ieu na bapana. Lain cilung. Jang naon ieu? Jang jajan budak. Sabaraha tuh makna 50.000 we bapak. Minta duit 50 keur bekal katek. Nya singkil mawa duit 50.000 cek budak teh pas katek mama hayong meser lang layangan. Ulah lang layangan mah mahal 10 ribuan. Naon atuh mama? Cilung we cilung. Sabaraha mamah meulina 2 weh 2 meuli cilung 2 budak dibere cilung geus meuli cilung asupkeun ka jero TK ngaji budakna teh inungna mah meuli kuaci 2 bungkus dipocelan jeung batur di hakanan bari ngomongkeun berarti ti dieu asana bener. Meuli cilung 2.000 meuli kuaci 2.000 50 kurangi 4.000 sama dengan 40 genap sup weh kana sakukeun balik ka imah cek bapana mamah tos seep artos teh atau seep bapak diajankeun ku urang kali kana cilung pan ngajedak kana angan salaki menyeting anak aing ngelebok cilung 50.000 berarti teh rampong teh ece bu dina wengi ayeuna urang nuju pangaos bios dicontohkeun wios aya anu teu ngaos aya nu ka nonton TV aya nu ka nonton sinetron aya nu ka YouTubean aya nu TikTokan aya eta teh jelema nu teu apaleun kana harga teu apaleun kana naon cenah tingali ka dieu kumaha nyontohan aja majana ge jauh mungkin antep bae tingali ka dieu jauh mas naon ieu teh contoh ari sepit mah bener teuing ece ngajung ka wae oh ieu teh yang maneh teh cau emas tadi ngajung ka deui hese lauk emas ieu naon sok tingalikeun beka dieu teh cangkeul oge ieu naon cau emas. Iya naon?
emas. Iya naon? Mas. Emas. Nyet monyet kasaha nyeting ka mimin jeung ka iisnya ka monyet atuh nyet ka dieu nyet pilih ku anjeun arek cau emas lauk emas atanapi emas kira-kira monyet milihna kunaon pangna monyet teu milih kana emas lamun monyet milih emas jual ka pasar leuwih liwang menang sabaraha toneun cau emas betul jawabanana pangna kitu sabab monyet teu apaleun harga leuwih emas maemunah cing ucing kasaha cing ka dieu cing ucing ka dieu cing arek milih cau emas arek milih lauk emas atanapi rek milih emas kira-kira ucing milihna naon pangna ucing teu milih emas sabab ucing teu apaleun coba lamun tanah ucing berpikir copot we emas teh jual weh kalau William menang sabaraha kintaleun lauk emas betul sabab ucing teu apaleun Bapak RT Muhtar kadieu Pak RT kadieu Pak RT pilih ku Pak RT cau emas lauk emas emas kira-kira RT milihna emas kabeh atuh cau emasna digoreng lauk emasna dibalem emasna di kantongan jang mas kawin anu ngora naon pangna RT milih kakabehan utamana milih kana emas sabab RT apal kana harga Parpudin coba cek RT milik lauk emas we hungkul moal meunang nu berharga betul tah sapertikeun kitu sanajan ku ajengan sukron pengumuman kasadayana masyarakat urang Tenjo Asih dina wengi ayeuna bade diayakeun pangaosan walimatul urs nyaeta mubaligna ti Tasikmalaya mangku bumi tong macem-macem buka abi mah bumi oge dipangku ku abi mah mangga haladir sanajan dikitu-kitu ge kalah nonton bola we di imah kalah YouTubean we di imah aya nu kitu aya nu kitu teh teu aya binana sapertikeun mun sapertikeun nu teu apaleun kana harga nya kumaha hari harga pengajian manin taqala liyata'allama ilman gufirullahu ma taqaddama min dambi samemeh ngalengka ge geus nurudul tah dosana urang Tenjo Asih teh oh ieu teh urang Tenjo naon ari Tenjo teh neuleuh nya ari Asih teh nya kitu jadi lamun teh mah neuleuh ka dieu pasti nyaah lamun ningali ka dieu pasti nyaah ka abi Bu arek dibahanan balik moal bagian Pak Udin eta mah sim abdi hilap dan dina wengi nu ayeuna alhamdulillah aya murang kali hadroh tos narika ujang teh acan masyaallah nu kieu teh namina teh hespai hari hespai teh hesepayu anu banget teh warna-warni tong leutik harapan jadi santri ngajak kade titip ka ibu-ibu lamun aya barudak maranan ka imah asup rek nanyaan ka bogohna ulah ditutupkeun pantok bisi kawas abdi di ditu kakarek dia santri assalamualaikum geus ngagorowok di jero imah nasi uduk ikan mujair santri buduk ka dita laer patulah mentingali budaknya lalayar datara make sempak make samping beh hungkul matak tong hayang ka santri mah pagawean yang ngugular-gular kanyut Bu walaupun santri eueuh gawe tapi santri mah pabrik bawang tingalina sukuna gawe bawang ka di barang aya di dieu buduk aya
loba cing sok ningali budugna. Nikmatna jadi santri tengah peuting yang engko we di gir kamar ieu we. Ngagita. Ya mai uroja fil kiamati hai. Santri mah antik, barang antik. Tengah peuting eueuh hakaneun aya ge mie. Eueuh piring. Nyeduh mie na teh kana gayung WC. Nah harcaina oge henteu dina kompor, make garpu, make kabel colokeun kana listrik, antepkeun bees ngagolotrok. Geus kitu tuangkeun mie na, seduh mie na kocok-kocok dina gayung WC. Geus di dahar geus seubeuh, maklum geus seubeuh, santri mah tengah peuting, pagaweana ngalong, duka sadar duka henteu, gayung mah ka WC keun diasukeun. Janari jam 4 Mang Suhada ka WC. Ari Mang Suhada hayang kiih. Wer bek kiih. Kadang-kadang mah geuning lalaki mah ditanguy di kieu nya. Ngagamar di bidu-bidu teh. Beres Mang Suhada kiih dehem. Geus dehem eueuh jang cebok aya oge cai dina jero gayung nyurulung. Dipake cebok 2 menit ngoceak panas. Meureunnan urut mie sedap. Doakeun ieu para santri mudah-mudahan sing janten santri fisabilillah. Sing digampilkeun milarian ilmu anu manfaatna amin. Ieu murang kali ngaraos sadayana? Sok ngaos subuh tara? Sore? Peuting? Di abi mah subuh geus tara ngaji, Bu. Kumaha alasanana teh? Hapunten Pak Ustad, murang kali abi mah moal tiasa ngaos subuh da bade sakola. Sarua jeung di dieu henteu. Goblok eta teh. Naon rek ieu sakola mereka jeung ngaji? Ngaji nepikeun ka setengah genep palika imah, dahar, mandi, sakola beres. Naon kok eureun ngaji? Bu, mana di ibu sok hese ngeukeun budak ka pangajian aya gua di dieu. Ari budak di tah ngaji tapi ku ece dibere HP. Kitu henteu? Ari budak di tah ngaji tapi ku ece dibere motor. Tengah peuting teh eta budak can sare wae kunaonnya ngoprek HP leuheung lamun main ukur sebatas mainan ngarajang budak leutik main game slot. Jam 12 can sare cek indungna. Ujang, geura bobo bager. Parantos tabuh 12, enjing sakola sareng ngaos kasiangan. Kitu henteu? Kitu henteu? Goblok eta budak can sare wae. Sarek sia teh. Sarek sia teh. Kitu henteu? Oh, di dieu mah kitu beunang. Datang jam 5 subuh. Cek si Ece, hawatosnya murang kali bade ditiarang tepan tapi karunya ieu teh bade disimutan we geuh ujang sing tibra nepikeun ka jam genep aya di dieu kitu aya goblok nu kitu teh. Ini kan budak ke pesantren, ini kan budak ke pengajian, moal rugi jadi kiai mah. Abdi nikah kapungkur pas nikah tahun 2018 awak abdi 18 dina waktu eta dina ukuran 45 kilo. Tinggal di ayeuna tuh badak teu tinggal ibu reuneuh teu galunggung Tasikmalaya beuteung melenung eueuh bapakna tong sieun jadi santri jang teruskeun ngaji keuneh disebut santri budug oge engke mah bisa balas dendam urang kan nyebutkeun budug. Pan abi ge baheula kitu nya tong hayang kasih dede mah bisi diparabekulhu. Kumaha ayeuna? Tadi nanya, "Ujang bade ka mana?" "Bade pangaosan ka Bogor." Ari cek eta teh calon mitoha teu jadi teh, Ujang ayeuna mah suksesnya." "Heueuh hanya kanya teu jadi mitoha aing." "Bu,
jujurkeun murang kalih ka pangaos supaya naon, supaya jadi penerus. Khawatir sabab sepuh-sepuh nu ayeuna geus mulai sepuh, ajengan anu ayeuna mulai ka sepuh, lamun marang teunana teu aya rek saha anu jadi penerus di kampung Tenjo Asih. Betul? Mudah-mudahan sing saroleh sadayana, amin ya robbal alamin. Walimatul urs, walimatul ursi ieu adalah hajat cek urang mah nyaeta bentukna syukuran ka Gusti Allah, nyaeta nikahkeun antawis Haji Heri Sinarang Neng Nadia. Matak ayeuna diayakeun pangaosan teh bentukna syukuran ka Gusti. Beda antara syukuran jeung kupuran. Kumaha ari kupuran? Ari tadi aya dangdut di dieu henteu? Dangdut aya di dieu henteu? Lamun tadi aya dangdut tuluy aya nu mabok, maka dosana ditanggung tah ku Pak Udin. Di dieu mah alhamdulillah dina pangaosan ngayakeun syukuran ka Gusti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun anjeun syukuran ka kami ditambah tah kanikmatan, tapi lamun teu syukuran ka kami dicabut kanikmatanana. Aya di dieu darah tinggi aya. Aya darah tinggi ulah mang naon? Daun sampe, terus engkol, terus tah daun sampe bener. Berarti naon? Tandana geus dikurangan nikmat ku Gusti Allah, maka dikurangan kitu berarti tandana urang teu syukuran ka Gusti. Tah Pak Udin ayeuna ngorbankeun hartana bersyukur ka Gusti Allah. Insya Allah beres acara ieu Pak Udin bakal menang duit 1 miliar. Tapi syaratna kudu ngajual imah. Hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Pernikahan ieu dilandasi ku rasa cinta. Fankihu ma tabalakum, nikah anjeun kana perkara anu dipikaresep ku anjeun nu aralus cek anjeun. Ari cinta teh hurufna aya sabaraha ceng? Cinta hurufna aya sabaraha? 1 2 3 4 5. Cek cemburu bila aku melihat dia selingkuh. Setelah cek lahirlah huruf I, indah rasanya jika aku bersama dia walaupun di kandang bebek. Sok jeung kabogoh-bogohan din harapeun kana domah ge jadi atuh. Maka setelah I lahirlah huruf N, nangis jika aku diputuskan. Si Aa mutuskeun mana si Aa teh kasep sigah pamaledog angin. Maka setelah N lahirlah huruf T, tersenyum sendiri seperti orang gila. Kosok urang WA anjang, kamu urang kereaan. Masuk itu tada. Maka setelah T lahirlah huruf A, aku hanya bisa bilang I love you. Tuliskan Asep yang WA. Menikot alus santri mangarayuna dina WA neng. Aku jatuh cinta sejak pandangan pertama. Aku mau makan, tak bisa makan. Aku mau tidur juga ingat kamu. Kayak asal lagu atamanya orang. Ngadagoan, eta budak santri dibales ti peuting nga-WA isuk-isuk can ngabales bae. Jam 8 ngabales balesana ukur kieu hungkul. Hampura abdi matos gaduh jedak kana hate. Ari cek santri teh kieu ngalaguna. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan yang terindah dalammu. Namun tak bagiku meninggalkan yang telah terukir sebagai kenangan yang terindah.
Nini di juru dedinda pecrok puntuna leungeun. Bila cinta sudah melekat, tai kotor pun terasa. Ada orang mah kepanan sok sedih lamun kabogoh direbut batur tanya mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur nyeri kana hate ujang Heri sareng Neng Siti ya kan Neng Siti Neng Nadia ujang Heri sareng Neng Nadia diawali dengan rasa cinta anu tujuanana dihijikeun dina akadun nikah. Naon ujang ari nikah teh aya nun, aya kaf, aya ha. Naon nun? Nun bisa maknana niat, bisa maknana nikmat. Naon maksudna? Memeh nikah kudu boga heula niat, ulah salah niat. Kalau kita menikah hanya karena cantiknya, cantik akan pudar. Cinta karena gincu akan segera, cinta karena dasi akan segera basi. Begitu omamanya. Cintana kudu karena Allah, kudu dilandasi karena Allah. Sabab lamun ieu nikah dilandasi ku salah niat bahaya kadituna. Wios dicontohan wios. Engkos dan engkus adalah seorang sahabat. Saha cenah? Jawab ku sarea nu teu ngajawab diri huntus ya. Engkos dan engkus adalah seorang sahabat. Saha cenah? Di dieu teh karakterna teh hiji engkos, kadua ingat hiji kadua bu hiji kadua pak nu mojok hiji kadua aya mangkos di aya mangkus aya engkos dan engkus adalah saudara sahabat sia sekata ngan dua nana oge boga favorit masing-masing dua nana resep kana nonton Persib salianti eta engkos jeung engkus boga panyakit anu sarua ngaranna burut. Ari burut teh naungna hiji badak. Kanyutna teh. Cek engkos ka engkus, cek saha? Ka engkus, cek saha? Ka saha? Kus. Ayeuna malam Jumat urang nguseup yuk, cek saha? Kasaha pas lamun telat mikir bahaya ya cek engkos ka engkus kus urang nguseup yuk ayeuna malam Jumat cek saha kasaha moal urang mah cek saha kasaha naon kitu make moal cek saha kasaha ayeuna teh kapanan aya Persib kaula mah rek nonton Persib ceuk saha kasaha nya atuh ari kitu mah kaula mah rek init sorangan ceuk saha kasaha lieur teh Bu ini we engkos kawalungan nguseup sorangan ceuk engkos Gusti abdi sejak niat nguseup karena lillahi ta'ala istri jeung anak abdi cang barang hakan dina poe ayeuna celung giriwi celung lauk emas celung lauk gurame celung lauk lele celung lauk sapu-sapu mah teuas atuh jang lauk Indosiar eta mah keur jang-jang nguseup cai oyak di handap naon ieu cai oyak sing horeng di handap aya anak jin ngatak ka indung jin mak kapanan di dunia mah keur usum main bola abdi ge atuh hayang main bola naon hayang main bola kitu nya da asa bola mah nu boga ge manusia nya mah geraneangan ka ditu
Inung Jin keluar tina walungan pas ningali aya si engkos keur ngadekul uluh geningan mani badag eta meureunnan bal teh dipetik ku Inung Jin teh petik sia petik di alam kahana tulujang tah ieu nu kieu bola teh nu disebut bola di alam dunya teh nu dimainkeun ku Persib teh atau hunta budak jin main bola di handap oyag cai engkos balik ka imah assalamualaikum cek saha ka saha ka pamajikanana atuh mama bapak atos uih ngusep muhun bapak mangga gerak kalebet ari pamajikan engkos biasa lamun engkos geus ngusep sok nyiakeun cai handeup mangga aa gerak ibah ayeuna mah engkos asup ka WC keur ngaruruan daki pas ningali bobogoanna geningan ngaleutikan ngoceak di kamar mandi mama kanyut papa cager hayu gerak siapkeun urang 7 ronde cek pamajikan naon aya ku guyur-guyur teh tingali nu bapak sia cager tingali tuh bari dikitukeun tah alhamdulillah gogorowokan kadengeun ku si engkus cek si engkus aya naon atuh cek saha kasaha tingali sia nu uing cager cek saha kasaha naon geuning maneh make cager cek saha kasaha eta engkos itu engkus bingung aing ye kaula teh tadi teh museup cek saha kasaha terus kumaha tuluy cai teh oyag begitu oyag duka kumaha da ngeusan nguseup teh balik ka imah tiba-tiba cager cek saha atuh kuring oge hayang cager rek nguseup we ayeuna mah cek saha kasaha engkus teh tuluy kawahangan cuk menang lauk emas cuk menang lauk jair cuk menang lauk lele dihanap cai oyag lamun geus oyag kitu pasti cager ieu mah bener bae oyag ternyata dihanap anak jin ngadat ka indungna mama bosen bal teh gara balikeun deui ka itu ih cek indung tadi hayang main bola ayeuna bosen dicokot weh pas ka luhur aya nu keur ngadepul hampura tadi dicabutna ayeuna mah rek dibalikeun deui plek diasupkeun deui nah ari engkus balik ka imah ngoceak innalillahi wa inna ilaihi rajiun nu aing jadi 4 kilo ari tadi mah engkos mah niatna teh lillahi ta ari engkus mah niatna teh hayang cager heueuh ta eta cilaka matak memeh nikah lereskeun heula niatna betul supaya tutunuh bisa sholawat heula silakan sholawat dulu Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika
gaduh tujuan nikah. Naon gunana nikah teh? Hiji cek hadis Rasul, ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basar. Hiji tujuan nikah teh keur meureukeun soca tina maksiat. Pasok urang ningali artis anu joget pasok kuda yang mana Tuhan senangi, kuda yang putih di dalam. Janda yang mana Tuhan senangi, janda yang putih rambut pirang. Biul eta teh nu kieu teh. Apal biul? Lasun. Apa lasun? Jurig kekenyos tukang malingan hayam. Aya di dia janda nu rambut pirang aya. Mana jelema mana? Di bakal ku aing mah ka Tasik. Tujuan tina pernikahan teh al-ghadul basar, supaya nungkulkeun kana pandangan ketika urang ningali kana kamaksiatan. Pan di Tasik mah geus loba Bu, lamun isuk-isuk teh ibu-ibu teh geus kumpul komo poe minggu. Naon pagaweana? Jogging. 1 2 3 4 5 atuh tong boro-boro RT ajengan oge beuki kana kitu. Tong boro-boro RT ngan pedah bedana ari RT jeung ajengan mah hiji. Ari ajengan mah apal kana dalil, ari RT mah teu apal kana dalil. Ari dalilna kumaha ajengan? An-nadrul ula laka wasani alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua haram untukmu. Matak abi malamun ka mana-mana sok mawa pentul korek, lamun ece-ece keur joget jogging urang masuk dipentul ku korek tah digitukeun. Jadi teu dosa. Aya di RT sok nonton gitu aya. Tujuan tina nikah teh al-ghadul basar, supaya meurengkeun kana paningal, ulah ningali anu lain paningalieunna. Mana nomor kaduana? Litaskunu ilaiha, supaya nentremkeun. Kumaha lamun teu tentrem? Berarti aya permasalahan dina rumah tangga urang. Bu, ari ibu sok kesel kalau jantan caroge tara. Sok dicarekan tara. Lamun bapak dicarekan ku ibu bapak sok ngawaler tara. Sok malik nyarekan tara. Bapak terang teh ka Sayyidina Umar pedang pang badagna, perang pang hareupna, tapi lamun teh mah hareupeun pamajikan tungkul Bu. Bapak-bapak ge kudu kitu, hareupeun pamajikan teh kudu tungkul Pak. Coba pamajikan teh, Bapak geranya seuh. Mangga Mama. Bapak geranya ngu. Mangga Mama. Bapak minta duit. Mangga Mama. Kitu salaki teh kudu nama. Aya salaki dinu kitu aya. Ngan pedah lamun awewe galak kanu jadi salaki biasana teh sok ponok umurna. Aya nu sok polotot. Sok ponok umur. Aya nu sok nyentak, sok ponok umur. Wios berkisah saalit wios. Dina kitab Uku Dulu Jen saalit we. Ayah hiji ba'dul ikhwan gaduh rerencangan tinu tebih. Tinu tebih teh sok datang sataun sakali. Dina waktu harita datang cek babaturan tinu jauh. Assalamualaikum cek di jero. Waalaikumsalam. Saha eta teh? Abi rencangan caroge anjeun. Allah salaki aing mah. Keur kaleuweung ngarasuluh bari kitu ge didoakeun ku aing masih modar dileungeun mau cenah. Didagoan sajam datang mawa suluh ngan diiringkeun ku maung. Bari cek dulurna, neme uih muhun mangga gerak kalebet atuh, kalebet ngopi dahar babarengan, geus dahar balik beh bari tanda tanya dina hatena kok pamajikanna galak-galak teuing. Tahun kadua datang deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha?
abdi kerencangan ceroge anjeun dedeh teuing pun lanceuk mah teu aya nuju ka reumat nuju ka kebon nuju ngalasulu abong ceroge abdi anu soleh pasti wargina ge soleh pan aneh dina hate teh kok anu kamari mah nyentakan ka aing ayeuna mah jadi muji-muji ka aing datang salakina ti sawah mawa suluh iraha dong kak ngemeyak ka bumi ngobrol di imah rek nanyakeun ka ulah maka anjeun ari baheula mah datang ka dieu teh dicarekan ari nu ayeuna mah kalah muji-muji kumaha eta teh rahasiana oh nu baheula mah pamajikan kaula teh galak kulantaran galak sok nyarekan ka kaula akhirna boga panyakit darah tinggi tah pamajikan rusok nyerekan salaki bakal boga penyakit darah jeung biasana mun pamajikan nyentakan ka salaki maut natara bisa lempang telat mikir nanya di mana aya nu paeh lempang boro-boro RT DKM ge ngejat tuluy balik tuluy kumaha tah geus boga darah tinggi lila-lila boga penyakit kolesterol geus boga kolesterol teu bisa lempang da berat sukuna lumpuh pamajikan kaula teh tuluy kumaha geus lumpuh teu bisa lempang teu ka mana-mana jantungna teu sehat akhirna boga penyakit jantung oh berarti pamajikan nu galak ka salaki hiji sok boga penyakit darah kadua koles katilu lumpuh kaopat penyakit kumaha geus kitu paeh pamajikan kaula teh ari nu ayeuna tah nu ayeuna mah pamajikan kadua eta mah soleh pokona mah soleha gitu soleha kulantaran soleha kaula boga maung dibalikeun deui kaleuweung da teu butuh babaturan bakat bunga kana hatena tah tina kisah eta aya dua kemungkinan lamun pamajikan nyarekan bae kanu jadi salaki maka bakal aya penyakit dua hiji tereh maut nomor kaduana salakina bakal kawin setuju matak timit di ayeuna mah ulah sok nyarekan kanu jadi salak ari salaki balik ti sawah sok disampakeun seuri tara sok dipangyanakeun paculna tara bu nu alus mah salaki balik ti sawah teh canak pacuna deuh aa neme uih ti sawah aa teh nya kadil capenya aa teh nya peluk heula atuh ku mamah peluk cium kosok itu tara bu abdi mah istri alhamdulillah nemeh hiji pada namihan ujang insyaallah manawi ti dieu pada namihan tos rumah tangi 5 tahun jang mun ti mana toleh sasalaman eta pamajikan ngan sasalamanna pamajikan abdi teu ku hiji kedua anu hiji suntangan kana leungeun nu hiji ngopod amplop kana saku cek abdi teh neng atuh ka karek ge balik abdi teh ti Bogor cek pamajikan lebih cepat lebih baik eksekusi dari sekarang atuh daripada pipaseaeun nya sok atuh buka cek pamajikan maklum ahli qiraat Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha eta teh doa muka amplop cek abdi teh ulah lila teuing kuro teh atuh geura buka nya atuh cek pamajikan bismillahirrahmanirrahim innalillahi wa inna ilaihi rajiun naon ngoceak saha nu maot lain nu maot beusina letih nya saha atuh ieu teh nu teh ngaci teh duh pada Kang Sukron cek nu mana ningali fotona Kang Sukron teh ieu ari Kang Sukron teu boga pipikiranan mata Kang Sukron kade sing nyaah ka abi lamun abi leutik dibere sok dicarekan ku pamajikan
pamajikan abi mah boga penyakit jantung lamun kaget teh biasa sok ngajedak pingsan sing nyaah ka abi ajengan Sukron cek abdi teh maklum kieu-kieu ge ajengan ustad cek batur mah di papatahan ku abi neng teu kenging kitu sakitu ge milik urang cek abdi syukuri apa yang ada hidup adalah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik jangan menyerah jangan menyerah jangan menyerah jangan menyerah jangan menyerah jangan menyerah cerot pamajikan teh sadar cek abdi diubah ieu neng sanajan Kang Sukron masihanna saalit tingali tuh kardusna kot badal nyanya Kang Sukron mah geuningan mani pager nya sok geura buka atuh kardusna cek pamajikan bismillahirrahmanirrahim innalillahi naon deui atuh sugan teh di jero teh daging sapi ari kitu naon kalapa opat hulu si atuh Kang Sukron ulah teuingeun ka urang Tasik Bo caroge dongkap sambut ku urang ulah sok paeud kanu jadi salaki ayu mamraatin abisat fi wajhi jawjiha illa qamat min qabriha muswaddatal wujuh barang siapa wanita yang baik anu merengut kanu jadi salakina maka eta awewe bakal dihudangkeun di alam kuburna beungeutna bakal hideung sapertikeun bujur kastrol hoyong hideung beungeut jaga di akhirat ayeuna mah di make up di maskara make eyeliner ngajedig siga halis Firaun jaga mah hideung Bu ibu mah da makhluk paling sakti heueuh opat pagawean dilakukeun dina samenitnya nu hiji ngepel nu hiji ngais lepkeun kana susu nu hiji ngocekeun mih dina katel sungut nyarekan ka salaki goblok boga salaki teh Bu kosok ngeyong-ngeyong budak kosok ari keur ngeyong-ngeyong budak supaya budak soleh maca sholawat Bu Gusti urang sadayana Kanjeng Nabi anu nah repel di mata apa teu apa ya Allah tabarakallah kok teu apa lu kitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin telepon iya cek inungna ujang kunaon ujang teh nangis wae teu beukeun sholawat meureungan ganti euceul laguna cek inungna anak caha mani acep anak caha cek anak anak jero hate goblok inung aing teu ngaku ka aing 20 tahun ini ke Jakarta balik mau Fortuner cek indungna anak mama cek anakna mama caha Bu jadilah keluarga sakinah jadilah keluarga yang seperti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingali Kangjeng Rasul akhlakna Kangjeng Rasul kantos teu Kangjeng Rasul ka kuping nyentak kana janten bojona kantos teu Kangjeng Rasul potong kana janten bojona teu pernah Kangjeng Rasul mah tuturkeun Kangjeng Rasul lembut kana janten bojona kan kantos Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam paminuhkeun kopi ku Siti Khadijah tengah wengi cek Kangjeng Rasul neng abi hoyong eueut mangga Kangjeng Rasul ditenyukeun ku Siti Khadijah kopi ternyata pas diseduh maklum keur
perem rada ngalinur pas diret ku Kangjeng Rasul geningan rasana teh asin. Ternyata lain gula tapi uyah. Apakah Kangjeng Rasul ngadat teu ka Siti Khadijah? Coba lamun bapak anu kituna mah panggitukeun kopi ger kurang teh panggieunkeun kopi make uyah kumaha maksud bapak goblok inung sia mah teu ngahargaan ka aing kalau jadi salaki teh mere kopi ku cai uyah dikira mungkin itu kitu tapi Kangjeng Rasul mah henteu cek Kangjeng Rasul neng kapungkur mah barang nikah urang sagelas duaannya mohon Kangjeng Rasul sok aya nama urang saling raosan. Kangjeng Rasul heula diraosan kaduana neng Siti Khadijah mangga geulis geura raosan begitu diraosan astagfirullahaladzim hapunten Gusti Rasul abdi teh teu uninga bahwa ieu teh adalah cai uyah manawi teh cai gula kumaha tungtungna ngadepruk Siti Khadijah nyuhunkeun hapunten ka Kangjeng Rasul kitu henteu pan urang masalaki dina meja keur ngadahar sayur kurang uyah goblok inung sia mah nya teu apal kitu aing teresep kana sugiran nu kieu cik atuh deuleu ku sia teh uyahan atuh kitu paling obenya tah Kangjeng Rasul mah teu kitu Pak bina rumah tangga urang supaya jadi kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir urang tutup ieu pangaosan ku mahalul qiyam mangga sadayana ngadeg mengaku ngadeg sadayana supaya teu cangkeul urang mahalul qiyam serta acan ditutup. Allah ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika ya Habib salam alaika من جد الرسل
Mudah-mudahan panganten Ujang Heri sareng Neng Siti Nadia mudah-mudahan sing panjang punjung yuswana berkah milik rezekina dijadikan keluarga nu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin nas'alukal ijabah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di luhur ayat dikukur di handap aya japati sakitu nu kapihatur mudah-mudahan patepang deui kopi susu kopi good day see you good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.